Sugri para wargi ayeuna sumangga urang sami-sami Bandungan bagian anu ka-54 dina jajara carita hayang beunghar karangan Keleksa. Sakumaha anu kumang Dedi kantos dipaju bagian anu ka-53 hanca poe kamari. Padaran Mang Dedi kabegatuan ji dina mangsa medarkeun kaayaan alam pasosore di lembur Cikarang. Khususna kamang kamin katut biiting harita teh pasea rongkah lonya. Tah kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan kusleana. Kaayaan alam pasosore di lembur Cikarang. Kasugri para wargi, sakumaha anu kantos kauninga dina hanca carita nu katunda poe kamari. Pedaran Mang Dedi kepegatuan ji dina mangsana ributna Mang Kamin jeung Biting satuntasna si Bahil Benang teh ku Bah Jari sapara kanca. Nya anu akhirna mah Mang Kamin teh der nyabit-nyabit kana sakabeh kabeungharanana. Malahan mah duit anu tadi ti si Bahil ku Mang Kamin dipenta deui kanu di pabajikanana. Heh, Cicing. Sia geura ini sia tima ieu sia. Tapi ulah mau naon sia, bawa awak saraket baju. Sabab ieu milik aing. Malahan mah duit anu ti si Bahil tadi ge kajekeun sia. Lamun tribikeun, rasakeun sia ku aing. Ceuk Mang Kamin molotot bari jeung funtuk kakerot. Nahan amarah. Panonna ge mikeun ka molotot JR beureum ka Biting teh. Anu sarua di nafsuna, malahan mah nulak cangkeng sagarupa. Heuk bae. Aing arek ini ti imah nyo. Aing mah teh sudah najis teuing sangat jadog di neraka panas anu kuseuna amarah. Leuwih hade aing balik ka indung. Opna sia. Duit mah keur maneh kabeh. Kaasup ieu anu ti si Bahil. Ku siwa Biting teh atuh nyokot duit tina jero kutangna. Kalawang buru eta duit dialungkeun kana beungeut Mang Kamin. Mending ngageplokna teh kadenge pisan keuna kana pipi Mang Kamin. Kuprak murag atuh kahandap ngayang dina ubin. Mang Kamin narik napas panjang. Ret kana duit anu ngayang dina ubin. Teu ngomong deui terus mulungan eta duit. Sarta dientepkeun rapih pisan sup kana saku bajuna. Terus nangtung ajeg panon melong ka Biting bari jeung tika kreket tangahan amarah. Pedah bieu dibabet ku duit keuna kana beungeut Mang Kamin. Cicing. Ini sia. Beresan papakean maneh. Bawa kasih ingot anu babet ya. Ini sia, ini. Cek Biting berjebi reos atuh ninggalkeun salakina gebus ka kamar deuk meresan papakean manehna. Kaayaan jadi jempling nu pasea lekasan, tapi kaayaan di jero imah tetep panas nyong kabukuseun amarah. Harita Mang Kamin ngajajanteng we di tengah imah panon melong kalawang kamar. Keur kitu kuru nyong nyimimin harita ngiringkeun dua adina. Katara nyimimin cari nakdak sedih nempok kolotna anu pasea rongkah jeung era we di kuta tangga. Sabab Mang Kamin teh geuning geus kanyahoan jahatna. Bapak, ari kuring kudu ka mana? Ceuk nyimimin nanya kalawan dubarida. Curud-curud cipanuna beuki juuh sedih jeung bingung nu teu aya papadana. Nyimimin nuntun adina panon melong ka bapana. Katara meuni heran bir mutiara. Atuh nempok kayaan si Cikal kitu mah hate Mang Kamin meninggalas. Watir jeung nyaah ka anak nu sakitu kekawatireunana. Ning, maneh mancicing we jeung bapanya. Cek kudu milu ka indung maneh. Keur bae da moal burung diurus di padaban. Cek Mang Kamin bari jeung melong jajantung tong leh ratu. Nyimimin teu nemba daek jeung henteuna kalakah ngeluk tungkul. Nu akhirna bulak diuk bari jeung tetep nuntun dua adina. Nyatana si Abud jeung si Udin anu gawenangan ngaharuleng we palahang polohok semu bingung. Atuh Mang Kamin ge jempe pikiranana kumalayang kanu teu parugu.
Bangsa alam nyerelek tika rasa nyaho-nyaho wanci geus liwat magrib. Kaayaan teh rada halinheum langit cedeum jiga arek hujan. Jeung nadai kawas anu milu mangsedihkeun jeung nalangsa ka keluarga biiting anu kiwari menang dodoja. Dina kaayaan alam kitu jangkrik jeung gaang mah tetep we reang di sarada patembalan jeung baturna. Tapi kadengena kumang kamin jeung biiting harita. Jangkrik-jangkrik jiga nu nyeung cerikan, gaang jiga nu maridangdam, milu sedih jeung nalangsa kamang kamin sakulawarga. Samemeh biiting indi ti imah burudul teh aya nu datang. Horeng si mana horeng rombongan patua kampung anu geus janji ti beurang keneh. Yen arek datang deui ka imah Mang Kamin, pikeun ngarengsekeun masalah tadi. Nu datang teh di antarana Bapak RT, Bapak Lebe, kersana Pak Haji Burhan, Jang Ali Rohman jeung Kang Odo. Samemeh ayaan uluk salam Mang Kamin hideng mukakeun panto, beri ngabageakeun kanu daratang. Mangajanani sakandanan bade di tengah bumi lah, sakandanan we di tengah bumi. Margi di tepas madu ayang-ayangan kene sareng kalotor nih. Cek Mang Kamin siri mawur atuh geblus sarerea teh ka jero. Dek dariuk dina kursi malah Mang Kamin oge geus merenah. Ngan samemehna aret ngaret heula ka anakna sangkan asup ka kamar. Mang Kamin, abdi kuring mah moal loba omong itu sareng ieu. Sabab sagarupana geus jelas tadi, ayeuna mah rek langsung ke kana pokona. Sumu. Ari Mang Kamin, naon maksudna nitah maehan kajang salia? Cobi waler Mang. Jeung patua kampung tegas bener-bener togmo. Langsung kana maksud anu pokok. Ieu anu saesna mah patua. Dina hiji mangsa yang kuring teh lalawora dina milih jalan. Sabab teu nyaho kana kaayaan nu saanyana. Ngaliwat neh ka Tegal Simut barang tepi ka tengah-tengah Tegalan, kuring dipegat ku bega. Anu kabeh dienakeun kanyahoan ngaranna teh Bahin. Nya. Terus harita kuring dibega patua, mangkanin duit mamaloba darek balanya cak engke. Tapi kuring teu pasrah kitu wae. Samemeh mikeun duit ngobrol heula jang bega teh. Sareng bega teh. Pikeun ngalamu hatena maksudnya sangkan si Bahil alias bega teh galak teuing. Darek maehan harita teh. Cek Mang Kamin reg ngarandeg heula ngomongna. Ngareret kalawang kamar sabab kadenge sora koper anu ditutupkeun. Terus kumaha ieu Mang Kamin? Sok. Sing jongjon sok. Cek patua kampung toleh nyedak-nyedak. Nya manehna teh patua meunang ka ono. Maksud ka ono? Rada bager meusan teh papoloto teuing ka abdi. Sabab ku kuring dibobodo yen kuring oge sanyana magarong-garong. Boga duit lain menang usaha tapi menang ngagarong. Atuh saja batik gitu kuring teh boga musuh saurang nu maseaan gara-gara perebut bagian. Nya dituduhkeun ka salia. Urang galumpit ya. Terus we ngayakeun perjanjian. Lamun manehna bisa maehan salia, cek Mang Kamin teh. Nya cek abdi teh bakal dibere deui duit minang kaburuhanana. Kabeneran manehna sanggupeun. Malahan mah ngaku sobat ka abdi teh. Tah kitu dongengna teh patua nya kuring salamet. Teu diroga hala ku si bahil-bahil nya. Nganyet atuh kapaksa nyembakeun salia. Maksudna nyembakeun teh pikeun ngabelaan nyawa kuring kitu teh patua. Ke. Nah, make kudu ka salia atuh. Matak naon atuh kanu sejen. Sebutkeun we ngaran si anu di lemurna lemur anu, tapi jelemanya eueuh. Ulah dituduhkeun kanu aya atuh. Apan buktina kieu dah matak bujur salemur sadesa nu mawi naon. Nya sim kuring teh geumpeur patua aduh. Teu emut seutik-etik acan kalebah dinya. Sakitu oge untung bisa keneh habela diri abdi teh. Jadi anu syanya mah teu boga niat ngabinasa we Mang Kamin mah. Teu pisan-pisan patua. Eta mah ku kapaksa, sedang eta nu kapikir harita. Nya dina naon atuh kitu mah. Da teu kitu ge jang salia mah geus ngahampura pan ka Mamang. Ngan kudu era diketukeun teh. Sabab kuduna mah Mang Kamin minta dihampura secara langsung. Sarta bejakeun masalahna yen kitu. Cek batua kampung bari papeta. Panon malong sekeut ka Mang Kamin.
ngadenge kecap patua kampung kitu pok deui mangkamin harita. Mun kahartos patua insyaallah engke mah bade nyepangan. Jokoy, Kudu kitu. Tah ayeuna kuring rek danyadi ka Mang Kemin. Yun. Nyaha nya Mang Kemin teh sok ngagarong. patua kampung nyerengeh. Asa teu puguh harasaan nanya kitu teh. Da manehna geges nyaho mangkamin mah lain garong. Ih, ai patua. Sakumaha abdi cariosan tadi wantun sumpah patua. Cek abdi oge eta mah bohong malulu. Anu maksud teh sangkan si Bahir teu galak teuing ka abdi tak kitu. Bareng jeung omongan mangkamin gitu. Torojo teh biiting bijil ti kamar. Bari jeung rebo ku babawaan ngajingjing koper ngelek buntelan atuh pugu. Sarerea merikeun ka ngajenghok reuas jeung teu ngarti. Komo nempunyi mimin jeung dua adina anu ngicilik nuturkeun bari jeung carina kedak. Nyaya naon ieu teh rek ka mana, Bi? Jiga nu punung. Bapak Haji Burhan nanya. Nu sejen oge ngareret ka biiting. Nu ditanya ngareg ngaraneg. Pok ngajawab da kaci daerahna lamun teu ngajawab mah era kusema. Apa Haji? Kuring tadi usir ku bapana barudak teu meunang cicing di mah ieu. Tah kumargi kitu punten we sanes kirang sopan. Kuring teh kapaksa bade incah ningakeun ieu imah. Tegas lain urang dieu. Kituna teh atuh bari jeung ngaleos deui bangun radidu ku babawaan. Atuh puguh sarerea bengong. Teu ngarti kana kajadian nu sanyana. Sadengkeun mangkamin pias beungeutna era kusema. Arek ngomong henteu bisa. Sabab biwir karasa ngunci pager. Hei, Bi, hei. Ayo naon patua, dieu ngala kadi. Sok. Calik heula jadi ieu. Hayo, hei. Patua kampung ngagupayan ka biiting. Malahan mah terus magatan teu ngijinan ka biiting kaluar teh eta imah. Atuh daek teu daek biiting teh jadi ngaraneg deui. Teu wani baha ari ka patua kampung mah. Jeung deui era kusemah bisi majarkeun teu ngahargaan. Pok biiting harita. Badanya pikir senaon atuh patua. Aku mah bade wangsul ka pun biang manawi di aku keneh kitu ge. Di dieu mah tos teu tiasa cicing geuningan. Sababi titah mulang kudu kagungan anak. Tani ceuk ulah bari jeung nangtung sok. Bari jeung yuk sok ngobrolna. Ulah wa kasaur-saur. Ieu kuring jadi bingung nya. Sabab teu ngarti ye Bi. Kanya naon rupa kajadian nu lumangsung di dieu. Jeung patua kampung setengah maksa. Lantaran keukeuh hayang rengsek sagala rupana. Atuh gek biiting teh diu bari jeung manyun we. Panon dilak ka mangkamin. Malahan mah anak nu tilu oge marilu diu. Cara lohok we bangun teu ngarti. Nya kumaha aduh ieu teh asa teu kaharti teuing. Nya kumaha mimitina pangna jadi kieu teh Mang. Ci, kuring mah jadi bingung ieu. Saur Pak Haji Burhan bari ngareret ka mangkamin. Nu harita mangkamin beungitna bareureum bakat ku era jeung wirang. Mangkamin henteu nembalan anggur melong we ka pamajikanana anu samutut manyun. Nya Mang sok kumaha teh mimitin ai teh? Sok urang rengsekkeun sakalian. Ngadah teu matak ribut ka hareupna. Urang teh kudu bisa ngajaga diri, kudu bisa ngadalikeun hawa nafsu. Nu sakira matak rugi jeung nilakekeun mah kudu disenger. Tah ayeuna kuring deuk nanya, naon sababna pangna aya kajadian kieu? Sok jawab. Ceuk patua kampung tumanya. Panon melong ka mangkamin nu tetep ngahulang. Tapi dilakulilah mah atuh ngarasa era lamun seuk cicing bae teh. Sabab masalahna kudu rengsek pok mangkamin harita. Ieu patua. Sok. Itu deui ka Bapak Haji. Kudu kaharti ku sarea Mamang. Kunaon atuh ieu teh? Ieu Pak Haji oge patua. Pangnya kuring jeung pamajikan perang teh. Nya alatan kajadian tadi teh we. Kuring parebut aturan jeung paham sarta parebut babanyaran nu ahina pasea parelea omong tak kitu patua. Teu kahati ah. Sabab janyaho kana eusina anu dipasiakeun teh naon atuh urusanana. Sok jelaskeun ngalah kaharti ku pikir kahonta ku akal pan kitu. Ieu anu saresna mah patua oge Pak Haji. Sok
Barabat mangkamin ngadongingkin sabab-sababna. Teu ngarasa kagok atawa era kabeh dibejer beaskeun. Atuh patuah kampung jeung nu araya di dinya meni colohok. Malahan mah Kang Odo mah atuh meni gogodeg. Dina jeroning hatena ngarasa paur. Sabab manna mah nyaho yen mangkamin teh munjung muja ka siluman. Sok sanajan can nyaho sacara pasti. Ngan anu jelas mah mangkamin samemeh beunghar teh kungsi menta pituduh nya di manehna. Nah gitu dongengna teh patua Pak Haji oge kasayana. Gitu. Nya teh Bijing. Ngeras pisan patua. Cetenena mah pada langsung kuring teh. Keheula tuh wakang ngangkat birit eta he. Sok. Keheula urang rusuk kieu lamun urang tetep sarua bedangna atawa sarua heuras di koro. Tangtu ieu masalah teh moal aya benerna. Laras Haji, laras pisan. Tah, malahan mah bakal nambahan harengheng. Tak kulantaran kitu ayeuna mah bandungan omongan sim kuring. Perkara kajadian tadi anggap eueuh we. Ngan sagala rupa anu geus kajadian kudu dicokot mangpaatna. Cokot hikmahna ku jalan ngalanyepan intisari tina eta kajadian. Nu hadena cokot, nu gorena picun, nu maksudna sangkan kaharep ulah aya deui kajadian sarua kitu. Mangkamin, abdi kudu sadar kana kasalahan. Sarta mangkamin kudu ngarasa kaduhung ku ayana ngajalankeun pagawean jahat teh. Tah, ku kituna cimimiti ayeuna geurarobah mangkamin. Sim bener jeung bager atuh biiting. Abdi patua. Ulah sarwana badagongna atuh. Mun salaki keur nincak di jalan salah teh ulah langsung nganggapieun salaki teh goreng patut. Jangan dengekeun cacing, cicing heula he. Mangkamin cicing, tong pipieu cicing. Pan kuring keur disada ieu teh. Sok cicing. Paluruh heula anu jadi sababiahnya. Bere heula salaki urang teh pepeling, bere heula salaki urang teh penyerangan padarangan anu sakira mata kahartieun. Sangkan naon sangkan salaki urang teh ngarobah kalakuan-kalakuan anu teu hade. Rengsekeun sagala rupa persoalan ku jalan badami. Ceuk bahasa dayeuh mah damai. Dibarengan ku hate anu sabar jeung sadar. Ulah jar diheuledanan ku sirik pidik jairkeun yaya. Ulah curiga teuing atawa nyakeun teuing kanu dianggap salah teh. Tah ayeuna kahayang kuring mah kieu eteh mangkamin oge biting. Geus we lah. Ulah dipapanjangkeun cenah eta urusan tadi jeung si Bahil anggap rengsek. Sarta urusan biiting jeung mangkamin bereskeun ayeuna keneh. Nu tadinya hade kudu hade deui. Nu tadinya akur kudu akur deui nya Pak Haji. Leres pisan. Ulah rek kikituan ah. Tuh tingali sing karunya atuh ka anak. Geus, beres dihampura kayaknya. Sok, beres salaman. Dari ngagugu nafsu mah mau aya tungtung natunya Mah Haji. Leres pisan patua. Tah, mun rek balitungan salah jeung bener mah moal aya angeus-angeusna. Naon cenah sababna? Kieu mangkamin oge kabiiting nya. Sabab manusia teh moal aya nu luput tina kasalahan jeung kakurangan. Tah, lamun nu sedena teu gede hampura, mun tetep sarua heurasna ti koro, heurasna otak jeung pikiran, atuh lapur meureun. Salilana teh bakal bantrok we jeung bantrok moal aya ketentreman hirup. Tah kitu kahayang kuring mah mangkamin biting geus ah. Ulah encah bailahan. Kudu tetep tumetep jadi bibi mah. Sabab ieu imah bibi jeung mangkamin apanan. Tuh tempo barudak da sing watir atuh ieu mah ieu. Patua kampung nunjuk ka anak mangkamin anu cara meot teh tiluan. Ngarasa bingung nempo kolotna perang. Mangkamin jeung biiting sakadapan mah teu nembalan. Duanana ngareluk tungkul era ku semah, era ku anak jeung era ku rarasaan. Akhirna timbul rasa kaduhung, bet ngalajur nafsu ngumbar amarah teuing, nu akhirna jadi mata keributan.
Ya Mang Kamin kitu deui kabibina. Sakumaha kasauran pangarsa patua kampung memang bener. Memang urang syaraku manusia memang kudu kitu geus ayeuna mah. Ulah rek ributan, anggap ke ayakna naon we. Naon-naon anu kajadian tadi Mang Kamin biting ulah dipapanjangkeun. Masing-masing kudu sadar jeung deui kudu narima kana rupa anu geus lumangsung Mang Kamin. Ulah rek manjangkeun perkara lah. Naon sababna matak rugi sarerea ya Mang Kamin. Sok sing repeh rapih deui we ayeuna mah. Sabab urusan Mang Kamin jeung si Bahil Katujang Salia geus dianggap beres. Moal aya buntutan deui asa urangna milu sadar jeung janji kana diri pribadi yen moal sakali-kali deui ngajalankeun kajahatan kitu tah kitu di kuring mah. Atuh nuhun atuh Pak Haji. Oke kapatua. Ya. Eta sadaya kata pipisan ku di SIM abdi kalayan SIM kuring janji bade ngajalankeun naon rupi eta ka nasehat ti sarirat. Pikeun jadi kuring pribadi mah memang kitu pisan teu hayang mamanjangkeun perkara sabab moal aya guna jeung mangpaatna matak rugi sarerea. Tah geuningan ka hati. Cak jeung kaharti Mang Kamin. Kitu sote pedah we pamajikan baceo wae teh Pak Haji. Teu beunang direrepeh. Memang manuk beok. Cicing bidin, cicing. Ini baca pisan. Cicing. Itu mah tungtung na cicing. Cicing. Nya kitu da adatna teh. Teu beunang direrepeh kita tadi ge. Cek Mang Kamin geus bok dibae nyalahkeun menjadi pamajikan. Waktu biiting oge teu ngeunahun ari ngadenge kitu mah. Pok nembal deui berjeung panon ngadilak. Pokok jadi nyanu muk eleh. Hayang menang sorangan. Apa majikan nyebut beok. Ges. Nya kana kapasya deui johor kumaha teh. Apan cikanya keur dipapatahan. Bieu ieu teh keur diakurkeun yeuh. Biting palai akur deui atawa henteu. Nyaah ka anak atawa henteu cik jawab halabi. Ngadah tarah hengse ieu duh. Patua kampung Rika pisan nyapih nu pasea. Ngarah teh katutuluyan. Kan tanana ya tuh patuana. Kitu hayang kuring oge. Ngan bari jong kitu teh harga jadi kuring oge atuh hayang ulah ditincak-tincak teuing. Memang bener. Kitu saria oge. Teh ayeuna kumaha ieu Mang Kamin yeuh? Cik, nu sanyana yeuh. Nya hayang tentrem deui atawa henteu rumah tangga teh? Kisok. Kancenyannya patua, kancenyan, sieu mohon. Kita dige kitu kuring mah. Tah. Lamun sarua itu ieu hayang akur jeung tentrem geus atuh. Ulah silituding jeung silituding we. Ulah silih salahkeun wae. Tapi kudu silih hampura bare jeung silih bebaskeun ka keuheul pek. Sasalaman kayaknya. Disaksian ku kuring, ku Pak Haji, Bapak Lebe, ku Cep Ali Rohman sareng Jang Kodok. Sok. Ulah silituding wae atuh, wae tungtungna. Patua kampung bikin kaceret-ceret nyadosna teh. Bari jeung nunjuk anu ngarariung di dinya. Ari biiting jeung Mang Kamin silih reret. Tungtungna solongkrong Mang Kamin ngajak sasalaman ti heula. Gep atuh ku biiting ge ditampanan disaksian ku palarea. Ning, hampura akang euy. Rumasal bakal kasalahan. Hampura sarta kuring oge men tadi hampura tuh Kang. Nempo kajadian kitu patua kampung jeung haladir. Sarerea atuh ngarasa bunga. Pating sarengeh kabeh ge. Asa ngewa kolot-kolot pasea. Lantaran anu pasea teh akur deui jadi atoh anu aya. Yakin moal kapapanjangan. Naon sababna? Sabab beda dina parobahan beungit. Duanana bear deui marahmai. Teu jiga-jiga anu api-api jajauheun bobohongan. Tapi bener-bener harayang akur deui. Alhamdulillah, gini akur deui bet. Ya. Sing runtut raut sauyunan atuh. Teruskan rumah tangga teh sing bener Mang Kamin, bikin muga-muga sing nambahan kasugemaan. Sabab tas pasea mah cekolot ning cekolot ye. Sabab anu tas pasea mah sok aya karasana geura. Patua kampung nyerenge siri
anu sejen ting cakakak ting cikikik bunga. Ai Mang Kamin jeung Biiting ting balieur micen beungeut. Tapi hatena ngarasa bunga. Da tadi oge kacidah ngarep-ngarepna ku hayang teuing aya nu misah ngarah teu ka teterusan pasea. Kitu soot Biiting mah hayang ngawarah ka salaki nyatana ka Mang Kamin. Sangkan henteu kamarinaan teuing hirup. Ari ayeuna mah bunga we Biiting teh nu aya. Sabab henteu tulus papisah jeung salaki. Dalam musik kejadian kitu teh geus tangtu matak rugi sararea kaasup anak-anakna. Nya anu saterusna kaum dangu Mang Kamin jeung Biiting narima semahna kalawan hate anu bungah. Sararea ngobrol ngalir ngidul sagala diomongkeun. Urusan-urusan anu tadi mah geus teu disabit-sabit teu ditoel-toel sabab geus dianggap brengsek. Atuh sararea suka bungah. Malahan mah Biiting buru-buru nyadiakeun caneut keur nyuguhan semah jeung cikopi. Mangsa alam nyerelek hanti karasa nyaho-nyaho pukul 10 peuting we harita teh. Semah-semah baralik ninggalkeun Mang Kamin jeung Biiting. Anu harita geus alakur deui. Kaayaan alam peuting ni simpe lir jempena hate Mang Kamin anu geus ngarasa tentrem sabab sagala rupa kahariwangna geus musnah teu aya nu mata hariwang. Sora jangkrik anu ting gareri teu mata ketir. Soragaan anu reang teu mata klewang. Ayeuna mah kadengena asame pende ngarah sare bisa tibra. Ari langit lenglang deui. Jutaan bentang ting kartip ting kariceup mapaesan endahna alam peuting. Kasubri para wargi cag urang tunda kaayaan lembur Cikarang khususna ka Mang Kamin katut Biiting anu harita geus alakur deui teundeun sakedeung tunda sakedap tangtu kahareup kasampeur deui ayeuna urang puseurkeun perhatian urang nyatana ka Aki Rawit anu mangkuk di Gunung Parawit teh. Kasubri para wargi cag tunda heula kaayaan Mang Kamin jeung kulawargana kitu deui atuh sakabeh kadang warga Cikarang anu geus ngarasa tentrem deui hirupna lantaran geus teu aya masalah nanaon. Ayeuna urang kocapkeun nalakon anu geus lila katunda-tunda nyatana kaayaan di hiji lembur anu pernahna di lamping Gunung Parawit. Anu dicatur teh nyaeta hiji aki-aki anu pagaweanana jadi kuncen pamunjungan anu katelah Aki Rawit teh. Harita teh sabadana mah menang musibah
Imah hancur gara-gara gelutna dua tangtungan Raja Siluman di Gunung Karuhun jeung ti Kimandahong. Raja Siluman monyet teh nu mangkuk di puncak Gunung Parawit. Balukarna imah si Aki Rawi teh hancur. Sarta si Aki sorangan katinggang ku eta imah. Mangsa alam wanci balebat. Aki Rawit nguliat hudang bari jeung Humaregung. Lantaran sakujurning awak nyareri bari jeung asa pasiksak. Ari sabab katinggang ku wawangunan imah anu runtuh. Sakitu ge kawilang kuat. Da ceuk taksiran mah kudu maot si Aki teh. Tapi jika nama si Aki Rawit dipercaya keneh panjang umur kuno kawasa, sugan jeung sugan we bisa ngomean kalakuanana jeung ngalampahanana nu sasar. Jadi jalma anu sumujud ka Allah sarta ninggalkeun pagawean-pagawean anu kacida sasarna. Barang Aki Rawit hudang manehna kaget. Kaget nage kabina-bina ari sabab imahna anu hancur katempok kabeh. Kahibaran ku balebat di belah wetan, katurug-turug kaayaan alam bengras deui. Wanci kitu ge asa caang. Nu leuwih mata kaget nyatana aya hiji jalma jangkung badag. Ngapedegak nulak cangkeng panon melong ka Aki Rawit nu kakara nuliat hudang harita. Cek Aki Rawit berjeng terus nangtung ngalaunan. Hatena ngerasa heran ku semah anu nempokeun ka manehna. Pok eta makhluk anu jangkung badag teh ngomong. Rawit, aing lain sasaha. Tapi aing nu ngageugeut di ieu gunung. Aing geus kacicih pangarti kacecer jajaten ku Siluman ti Gunung Karuhun. Nyagara aing hancur. Rahayat aing kalebur jeung loba nu binasa. Dah, kuyantaran kitu. Nyaneh perlu nyaho kana ieu kajadian. Kitu jawab makhluk nu ngajirim jiga jelema nu jangkung badag. Atuh puguh si Aki Rawit menengah jenghok bakat kulewas. Teu nyangka sacong ngebuku. Yen anu nempok ka manehna teh Raja Siluman nu ngageugeuh Gunung Parawit. Nu tayalian iwati Kimandahong anu geus eleh jajaten ku Raja Siluman ti Gunung Karuhun, Raja Jangkung teh atawa Siluman Jangkung. Ladenge kekacapan kitu pok Aki Rawit harita. Yang gambaran teh Raja di Gunung Parawit. Bener, Rawit. Kaula geus teu boga mahkota. Kaula geus teu boga pakaian kerajaan. Malahan managara kula hancur kaduru. Dah ayeuna kula arek meripati ka anjeun Rawit. Lamun benar-benar maneh masih kene satia ka kaula, nyaneh kudu sanggup mantuan kana kasulitan kaula. Kena kumaha abdi teh Gusti. Jaganing kaayaan abdi teh batan sakio. Awak maneh asa pasiksa kurut katimbah wangunan imah nu runtuh. Abdi kaget kabida-bina. Nyaha imah teh make jeung runtuh sagarupa upami abdi bade diperipati ku gambaran cing atuh. Abdi teh cagerkeun heula. Cek Aki Rawit berjemuring nahan ka nyeri. Tarang jajadudan nyanyautan. Cangkeng asa potong suku leuweus meni nyorojot. Rawit, Abdi, jagat unjur bumi gunjang ganjing langit ge jiga runtuh. Ieu kabeh akibat gelutnya kula ngalawan si Jangkung ti Gunung Karuhun. Higanya bae, imah nyaneh hancur kanyageun ku jagat. Anu memang gunjang ganjing jiga rek lebur. Tapi teu kudu hariwang.
Siapa? mangsa cekap waktu cukup para pamirsa. Can ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua urang Bandungan bagian anu ka 55 na. Hatur nuhun kumaha perhatosanana urang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.